Terus bae nama serangan-serangan anak kuari teu karasa, serangan anak melalui televisi, melalui HP. Budaya tasbih geus eueuh leuwih bangga nyekel HP dibanding nyekel tasbih. Leuwih bangga nyekel HP dibandingkeun nyekel susur. Lebih bangga boga TV dibandingkan meuli kitab. Mungkin di akhir mah kostara itu bakal terus kebelah itu beki hancur. Tah urang mah kuari masih keneh alhamdulillahirabbil bisa menikmati ngaji, menikmati sholat tenang. Mungkin mau tenang, mau tentrem sholat ngaji. Di udag-udag ke mengaji gitu dah gitu di akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang mah Gusti Allah diberi jebar, diberi cararaan hate urang, diberi kitu jala lembar cararaan hate urang sehingga urang bisa ngalaksanakeun thalabul ilmi. Mudah-mudahan lengkah-lengkah urang dalam menuju thalabul ilmi dicatat ku Gusti Allah sesuai jeung janji Gusti Allah bahwa ngalengkahkeun suku ka pangajian berarti salengkah-lengkahna ngalebur dosa. Sekali deui harapan urang iwal ti mudah-mudahan urang kabehan dihampura sakabeh dosa. Dulur-dulur urang nu geus maraot, ibu bapak urang, tatangga urang mudah-mudahan ku Gusti Allah dihampura sakabeh dosana hingga urang jaga di yaumul kiamah babarengan jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Ma'an nabiyyin wal mursalin wasyuhada'i wassalihin. Etalah bintang-bintang anu meunang peris di Gusti Allah anu bakal mere syafaat ka urang kabehan. Terutama syafaatil ulma nu kabeh eueuh nu boga iwati kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puteran kaopat alhamdulillah minggu kamari meunang 35 juta. Bikin nyeredet waktu di awal kedua katilu kaopat kuari geus kalima azana teu karasa jasa waktu insyaallah kuari kaopat. Tah jadi ku betahna urang di dunia jeung memang dicepetkeun ku Gusti Allah perputaran matahari. Lantaran janji Gusti Allah nu disampaikan ku kangjeng Nabi urang bahwa di akhir zaman dicepetkeun perputaran bumi, perputaran matahari. Kuari ku urang geus karasa. Antak singara de urang jaga iman urang, jaga Islam urang sebab di akhir zaman jelas bakalna Islam teh runtuh heula. Percis okos nyekelan ruhak bae dicekelan ku urang panas dipicieun pari. Itulah nyekelan agama di akhir zaman. Ke tokoh-tokoh agama nu berkepentingan bakal anu ngarusak ke tokoh-tokoh agama anu mulia. Sebab ngarasa kausik kepentinganna timbul silih bendu, timbullah engke silih ejek jeung silih omongkeun hanya gara-gara aya kepentingan-kepentingan. Masyarakat bakal engke bingung itu kiai ieu kiai.
itulah ke di akhir zaman ke bakal gontok-gontokan, bakal ribut lantaran loba kepentingan akibatna geus ribut mararugi. Saat-saat Islam ribut kafir nyerang. Terus bae nyana mah serangan-serangan anak kuari teu karasa, serangan anak melalui televisi, melalui HP. Budaya tasbih geus eueuh, leuwih bangga nyekel HP dibanding nyekel tasbih. Leuwih bangga nyekel HP dibandingkeun nyekel susur. Lebih bangga boga TV dibandingkan meuli kitab. Mungkin di akhir mah kostara itu bakal terus kebelah itu beki hancur. Tah urang mah kuari masih keneh alhamdulillahirabbil bisa menikmati ngaji, menikmati sholat tenang. Mungkin mau tenang, mau tentrem sholat ngaji. Di udag-udag ke mengaji gitu nya. Dah gitu di akhir zaman melain di negara urang bae di berbagai negara bakal warima urang masih bisa kene memperingati maulid sanajan di pihak lain geus ngaulah-ulah bisa kene memperingati Rajaban eta manembongkeun ka cinta urang bae. Bisa keneh memperingati haul-haul para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan urang supaya dibeungket, dihijikeun, disakompet daunkeun jeung para nabi, jeung para wali, jeung para ulama salafus shalihin. Harapan urang ngan sakadar sakieu. Antep kesakedeng deui urang insyaallah ngayakeun haul bakal ngondang sakumaha anu kukula dicaritakeun yakna ti Baghdad langsung turunan Tuan Syekh per detik ieu nyana sangat positif bakal hadir, tinggal kumaha kersaning Gusti Allah subhanahu dua nu bakal hadirna hiji Kiai Maimun Zubair, nomor kedua Syekh Afifuddin. Geus urang ulah pati loba ngamejaan kanu sejen urang-urang lain. Paling ge mawa pamajikan, mawa anak geh mun daek kieu. Urang lagi lamun teu ngabesan. Ngabesan mau ka ditu bae ngabesan bae ka ditu. Pokoknya mah kepentingan sorangan baik guys, orang kadieu mah sesa bae. Ya, desa kali deui urang babarengan ke ruruba, urang zikiran supaya urang diaku sebagai umat Kangjeng, sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Quddisa Sirruh. Selanjutnya mengenai materi pengajian urang cek musonif dipasolkeun di dieu tek ngajelaskeun tentang anu ngahakana kisos. Aya jelema anu nganiaya, aya jelema anu dianiaya. Zaid maehan Ki Khalid. Zaid ngaranna nu nganiaya, Khalid ngaranna nu dianiaya. Ketika Ki Khalid maot, tentu keluarga na ieun nungtut. Nu dimaksud keluarga anu berhak nuntut ta ieu saha? Ta ieulah nu neuk dicaritakeun anu berhak nuntut ketika diputus kisos. Saha tah anu nungtutna? Ketika bayar diat misalnya 100 onta 1000 onta
nu berhak nerima onta tersebut saha besi salah kayak kalurah deui atawa kacamat eta besi salah aya atawa kabupati besi salah lantaran di akhir zaman meloba nu lain hakna dicokot kunyana. Jadi kudu jelas saha ieu sebagai mustahikna. Kuari mah nu lain hakna dilebok bae. Mantak timbul koruptor-koruptor kelas internasional ke di Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Sia masal dimimitian bae. Tuh, eta lain hak nu rakyat. Lurah bae ulah heulanan keur camat, ulah bupati, lurah eta sataun teh dibere bantuanana hiji ti kabupaten, kadua ti provinsi. Dua eta teh kudu dijelaskeun ka rakyat dulur ya, bantuan ti kabupaten teh sakieu ye. Nah ieu teh urang gunakeun ka mana? Ti provinsi teh sakieu ye, urang gunakeun ka mana? Tak ia sesuai jeung kebutuhan di desa maka digunakan ketika tadi diinformasikan dilebok punyana tungguan moderna insyaallah asana kudu ka neraka eta lain hakna aduh masyaallah mana babari tiges leuna jasa jadi pemerintah. Ketika pemerintah eta pas sesuai jeung aturanana instruksi-instruksina dilaksanakeun ku manehanana hak-hak rakyatna sesuai jeung aturanana naon kebutuhan masyarakat dicumponan di akhiratna pangheulana ka sorga lurah pangheulana engke ku rakyat rah ka mana sorga pan ti heula atupan SPP tisi nang aing ngarapihan atupan segala rupa ge mun aing kumaha panang aing kabeh ge aing mah wajar ku Allah dikasorgakeun ge deh atuh milu rah we tidak bisa pongan sia teu mere baheula ka aing lalu rah masyaallah karim ja ibadah jadi lurah teh lain haju mawaan sinden ibadah jadi lurah tapi kok aneh ketika jadi lurah asana asal lain ibadah model ibadah jadi lurah teh Masya Allah teu kudu loba-loba tahajud lurah teu kudu loba umroh lurah salah lurah loba umroh salah total salah lantaran naon loba kepentingan desa nu kudu ditangani ulah ninggalkeun kampung lurah mah ulah nurutan kiai. Ya iki mah teka beungkeut ku jabatan ku wilayah henteu nya nama lamun eueuh sapoe bepan ditarungguan eueuh 5 poe bepan disumpahan eueuh 10 poe telu jadi artinya kadeurna ibadah umroh talurah bagus desa ditinggalkeun kumaha lamun jual beli tanah kumaha lamun anu perlu tanda tangan eta ibadah geus lurah mah asal jam 7 geus nagog di desa wuduk aya sia orang mana sia wuduk tukang orang mana sia tukang Subang bukan lagi sial da lurah bukan teh bener aduh ampun masyaallah karimnya jadi ibadah geus jalan ka sorga ya jadi pemerintah. Beuki luhur jabatanana camat beuki babari ka sorga. Beuki luhur jadi bupati tinggal salengkah tama ka sorga. Jadi gubernur tama geus di sorga. Babari sebenarnya asal bener ya adil jujur. Ya Allah ya Rabb. Tapi ketika teu benerna babari jasa deui ngagulimpangna ngagulimpangnya sia ngagulimpang eta bahasa Perancis eta ngagulimpang babari ngagulimpangna eta aduh blues ya Allah
Nailah rek nyaritakeun saha sih sebagai mustahikna diatur ku agama. As-sahihu subutuhu likulli warisin nurutkeun kaul sahih tetep da qisas ka seluruh ahli waris. Zaid ngabunuh Khalid, Zaid panggil sebagai kitu terdakwa. Setelah dipanggil sebagai terdakwa, dicumponan kitu persaksian data-data otentikna. Sidang, setelah disidang dinyatakan benar-benar bahwa Zaid adalah pelaku penganiayaan pembunuhan terhadap Khalid. Maka ahli waris ki Khalid ikuabehan nuntut kaki Zaid. Di satu lamun teh mah seluruh ahli waris teh saha ieu? Seluruh ahli waris teh anu mun maot saha nu meunang? Khalid maot boga pamajikan, kemudian aya anak di mana-mana, aya pamajikan, aya anak, berarti pamajikan sumun tah tuntutannya terhadap Ki Zaid sarua jeung mun Ki Khalid boga harta kitu warisna berarti sumun 1/8 tuntutanana 1/8. Lamun teh mah boga anakna aya lalaki aya awewe, nah ieu berarti kitu asobah lizakari mislu hazil unsayain. Lalaki 2 kalian awewe. Tinggal kumaha tah Khalid maot aya eueuh bapana, aya eueuh emakna, aya eueuh kitu anakna, aya eueuh pamajikanana. Ketika aya bapana, bapa teu bisa diabaikeun, tetep jadi ahli waris. Emak tetep bae jadi ahli waris, pamajikan jadi ahli waris, anak jadi ahli waris. Etalah penuntut hukum. Wa yantaziru ibuhum, andai kata anakna keur eueuh di lemburna kejadian pembunuhan terhadap Khalid di Cikupa, di Pasar Kemis Mamalaya. Cikupa ieu mah bojong enggak ditutup. Oh, di Cikupa Marapi tilok aya pembunuhan, paling ge pembunuhna. Tah. Ieu kuari eueuh salah sahiji anak Khalid. Diteliti heula eueuhna. Ka mana jeung nyana boga aktivitas naon. Ketika eueuhna nyana dagang, ketika eueuhna nyana teh memang keur tugas, ketika eueuhna nyana keur silaturahim tungguan. Tapi ketika eueuhna nyana teh horeng begitu diteliti, horeng nyana teh sebagai garong. Nyana boga aktivitas garong. Di Surabaya nyana geng garong. Geng garong. Tah eta mah geus teu kudu ditungguan. Nu ngaran-ngaran garong mah pamalingan, geus sabahalanan teu kudu ditungguan, antepkeun. Teu puguh tah mah hirupna kos kitu na ieu lamun eueuh supaya aya heula. Ternyata ayah budak leutik, yatim berarti ye. Anakna teh aya 5, ngan anu leutik pangleutikna kakaraknya leng-leng. Ulah waka diputus heula si kisos lantaran aya budak leutik. Budak leutikna datang ka mana ye? Datang ka sampurna kaletikanana, yakna datang ka baleg. Yantaziru kamalus sabiyihim. Datang ka sampurna sifat budak na kena balik, nyanang ke boga wawasan, boga pemikiran, geus engke keputusan bersama na ngeunaheun, ulah saparo. Andai kata di keluarga teh aya nu edan, na ieu kena sampurna heula ka edananana, yakni kena datang ka cageun. Berarti tungguan mun nu eueuh tungguan datang ka aya ahli waris teh, mun budak tungguan datang ka baleg, mun nu edan tungguan datang ka cager. Hok geura nu edanna urang bawa ka grogol ka ditu. Urang omean heula lantaran aya saraf anu bingkeng saeutik. Benerkeun lempengkeun heula keuna rapih.
salila nungguan budak atawa salila nungguan nu gaib atawa salila nungguan nu edan taya sakitan Zaid kudu kumaha wayuh basul qatilu tahan pembunuh tersebut di mana ditahana di Polres Tangerang tahan di sel salila etapannya na kudu diurus tanggung jawab negara letik sama kos kitu batu dibandingkan jeung nu korupsi miliaran triliunan Masya Allah urusan tanu di penjara kumaha lamun aya nu nanggung jawab kuari mah kieu bae cenah ieu sakitan nu ngaran Zaid teh kaluarkeun cek keluarga Ki Zaid anakna misalna mamangna misalna bapakna misalna tos saha bae kula nu tanggung jawabna daripada Ki Zaid di sel ditahan lantaran nya nama usaha kula bae teu bisa tetep lebah dieu mah teu meunang digantian lantaran engke ujung-ujungna dibunuh pan ieu mah dibunuh pan ieu mah lain sakadar sel-selan ujung-ujungna dibunuh majak bapak nanti yang kieu cenah kena ieu imah anak imah kena keluar bae mending abah bae lantaran abah mah umurna geus 99 tahun tanggung jawab abah emangnya mau moal tanggung jawab ge kada modar teh tuh teu bisa tetep pagon teu meunang kudu Ki Zaid bae wala yukhalla temenang diuculkeun temenang dilepaskeun ku sebab bikafilin aya nu nanggung jawab baik di pihak keluarga maupun di luar keluarga andai kata aya nu tanggung jawab teu bisa sebab ieu mah ujung-ujungna kan kisos bunuh-bunuh deui teu bisa digantian ku nu sejen bunuh mah teu bisa ai kawin mah bisa Pak aing dikawin ya bulan Februari tapi ya aing boga tugas ke Malaysia aing mah besi bae aing teu datang tah ieu sia ku aing diwakilkeun nya istikah eta mah dek jang aing atau dek jang sia bos ya oh geus mantep geus oh tah loba jasa nu daekeun tah mah loba tapi dek dibunuh masa nu daek coba saru daek malah ya tuh tah iyalah nama teu bisa digantian kuno sejen geus wal yattafiqu ala mustawfin kerempugannya ketika anu nyaba geus aya ketika budak leutik geus balik ketika nu edan geus cager wal yattafiqu nyana pemustahikul kisos nu ngahakana kisos ialah kudu rempugan ala mustawfin lahu kana nohonan kumaha ieu mistina apakah bunuh kisos apakah bayar diat nyanana antepkeun tah ieu hasil musyawarah para mustahikul kisos yakni ahli waris jadi teu meunang bertindak sorangan bae andai kata nu aya ahli waris teh aya genep nu saurang budak leutik tak ieu mah geus lah budak leutik ya geus pokona mah pasti bae nyana mun geus gede mah ke nyana ge pasti bae nyana hayang dibunuh bae sakitan teh teu bisa kitu atau edan mah tinggalkeun teu bisa kitu tetep nyana teh tungguan cageurna teu bisa dihukuman begitu saja tetap sel bae heula Ki Zaid insyaallah rapi biasa ngadengekeun tatanan-tatanan hukum Islam ngaranna sabenerna mah pan bentuk negara mah dek negara khalifah ta Islam dek negara demokrasi eueuh masalah bentuk negara mah eueuh masalah negara mah kaitan jeung agama negara-negara agama-agama ngan negara kudu make agama sakitu doang jadi bentuk nama ndek negara Islam mangga ndek negara demokrasi hek bae ngan lamun keur kabeneran negara Islam kudu make aturan Islam lamun negara demokrasi kudu make aturan Islam sakitu doang
kuari negara urang make negara demokrasi geus eueuh masalah ngan undang-undang nak make Al-Qur'anul Karim buatlah ku DPR sok kuari hukum-hukum Islam buatlah ku DPR pusat andai kata encan 100% mulai ti kuari andai kata teu bisa ayalah mui jang supaya keputusan-keputusan anak ya engke melalui majelis urusaneun Indonesia salah majelis ulama Indonesia tak ti ulama kadinya matak naon tah jadi bentuk negara masalah dek negara naon bae ulah jadi masalah nu penting ieu peraturan-peraturan di negara ka eta tah nu kudu ditata mah sok kira kumaha lamun di negara eta teh aya Islam aya kafir nurutkeun aturan Islam kumaha atur nyeun undang-undang andai kata di Indonesia teh ieu teh nagarana mayoritas Islam sok jieun aturan-aturan Islam mun nu teu salat bagi penganut agama Islam berarti dipanggil ku negara teu zuhur teu asar magrib henteu keneh bae peuceut undang-undang asana memeh masyarakat asana polisi heula di parencitan undang-undang na buat kemudian dijieun ku urang kelas-kelas kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 hartina golongan manusia aya nu kaya aya nu sedang aya nu miskin berarti kan dek dikenakeun hukum zakat paksa ku negara jelema nu kaya teh ieu negara berhak untuk memaksa mengeluarkan zakat sok gerak ku urang ditulis jieun undang-undangna babari negara mah aya kabupaten di kabupaten aya rajana aya kecamatan di kecamatan aya rajana dibuat desa di desa aya rajana bahkan aya raja nu pangleutikna erat raja keneh eta ge sarua bae tah geus babari pelaksanaanna mah masyaallah karim gampang biasa asal jieun undang-undangna ngeunaheun undang-undang perkawinan sok geura sesuai jeung aturan Islam jadi ulah nu didahulukeun pengadministrasiana rapihna sebagai tanggung jawab negara terhadap rakyat nu bakal ditanya jaga di yaumul kiamah kuari urang huhahe padahal mah di pundaknya na amanah nah ieu nu kudu dipikiran ku urang teu negara mah kos kieu masalah buanglah buatlah undang-undang seperti eta ngeunaheun jasa sebenarnya mah gas beres zakat da direkrut ditampung kuari mustahik zakatna sok geura saya mustahik zakat da teh fuqara wal masakin terus dan lain-lain sebagainya tinggal ku urang ditulis sakabupaten aya sabaraha sesuai jeung laporan ti kecamatan kecamatan laporan ti desa desa laporan ti RT sabaraha sih ieu mustahik zakat di RT tampung kemudian usulkeun ka kecamatan usulkeun ka kabupaten di kecamatan Pasar Kemis aya sabaraha kecamatan Mauk aya sabaraha kecamatan Rajeg aya sabaraha kecamatan Balaraja aya sakabaraha per kabupaten aya sabaraha sok dera kurang hitung babari tama ya komputer kos gitu mah ya mun kula nu jadi presiden lah mantep apa nyieun bae gitu orang presiden 2 ditembakan sia teu beujang dina nyieun negara di jero negara rapihan bae nu aya ya Allah pertahanan babari jasa kayak orang diharap mantas ieu bakal nyaritakeun pertahanan negara baik pertahanan darat, pertahanan laut, pertahanan udara aya di negara Islam ya Allah ya Rabbi kesanajan negara lain negara Islam nah buatlah undang-undang aturan-aturan ulah urang teh ieu dirajah ku negara kafir ulah pan urang teh negara teh geus berdaulat sok geura undang-undang atau Pancasila nomor kasabarata kedaulatan tuh siapa poho pak jalan bangsa Indonesia siapa bangsa Sumatera
1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 pohon aing eta. Kedua eta kemanusiaan, pugu aing ge poho lah. Tah aya kedaulatan teh eta berdaulat teh artinya berdiri sendiri di negara, ulah campur tangan negara luar dibaca ku urang, dibaca unggal Senen, Pancasila 1. Tuhanan yang Maha Esa, budak SD kula sok maca eta, kunaon pelaksanaanna horeng di puluhuran teh. Kan kedaulatan teh berdaulat, berdiri sendiri negara tersebut tanpa ada campur tangan negara-negara lain. Kumaha sih? Tak mending ganti bae. Presiden Oma Irama bae. Prak sarua bae nya lagi hore. Harapan tingan harapan ngan aiku Oma mah bener teu benerna negara tetep goyang bae. Aduh, insyaallah. Eta doang harapan urang, harapan goyangna doang. Wal yattafiqu ala mustawfin. Dibuat undang-undang di negara mengenai tentang ubudiyah, tentang muamalah, tentang munakahat, tentang jinayat. Atuh geus komplit ieu kitab teh geus numpuk biasa jang aturan-aturan manusia, jang aturan-aturan sosial, puluhan jilid, ratusan jilid eta jang ngabeberes manusia, hubungan antara suami istri, hubungan antara suami istri dan anak, hubungan antara keluarga istri dan keluarga anak, hubungan antara tetangga, hubungan antara desa, hubungan antara kecamatan, hubungan di negara sendiri, hubungan antara negara jeung negara. Geus aya kan. Masya Allah. Dumantek lamun teu ngalaksanakeun undang-undang Islam, ieu nu bakal ditanya engke ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu dong. Aturanana nu rapih lantaran kitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Cak Kangjeng Nabi, anjeun kabehan adalah pengangon, jeung setiap pengangon bakal ditanya tentang angonanana. Urang ngangon pamajikan ditanya urang, "Hei, angonan sia mana?" Ayo ka dieu cak malaikat, bawa angonan sia. Sangarana Sarwiti. Sabaraha taun sia ngangon Sarwiti? 30. Kumaha bae teh Sarwiti waktu di angonna? Nurut apa henteu? Waduh, ngahaki. Teu nyaweun budak wari ngahaki teh. Bahasa kuda dibawa ka jelema. Kuda ngahaki mah. Iya. Jadi nyepak bae tah nyepak bae teh ta bahasana bahasa kuda ngahaki eta ngaranna. Tapi baheula mah aya kuda galak teh mahal hargana. Aya hiji kiai boga kuda beneran kuda diteuneun di hareupeun imah kiai. Pas aya tamu kadinya kuda keur meujeuhna di kombongan, eta kuda neuleuh ka tamu, wallahu alam kadeuleuna kumaha meureun eta kuda teh langsung ngaharong disepak geger. Kiai barang neuleuh seuri bae jeung gagah amat teh kuda maehan jelema. Geus masalah diurus sakadenge eta. Ku hiji lembur bahwa kiai boga kuda galak asal disepak pae. Datang jelema kan. Waalaikumsalam. Bajana kiai boga kuda galak, alhamdulillah galak ge tertentunya nama. Pan tertentu henteu setiap anu di hareupan gunyana galak. Wah. Pan bisa kitu ieu mah kuda terdidik. Lamun kafir sok boga anjing pelacak, ieu mah kula mah boga kuda meunang ngadidik. Maksudnya kumaha? Lamun teu salat disepak bodar kunya. Tah.
aya jelema sugih teu ngazakat sepak bae tanpa dititah deui jadinya nama irungna teh geus mantep jasa yo mantep tama atuh kos kitu kos kitu teh ieu mah kuda kula mah geus kula mah kudu dek dibeli bae mahal hargana sabaraha duit mun kuari meureunanan ieu mah hargana teh bangsa 2 miliar dileuwihan ku kula 2 miliar setengah bukan hebat amat cek kiai waniana panik kula maksudnya dek naon gitu ya dek dibawa ke imah kula jang naon tuh jang nyepak pamajikan kula wani meuli kuda 2 miliar setengah lantaran ieu pamajikanna hese jasa di warahna maning disepak ku kuda modar-modar teh geus asana lamun kula jualan kuda kos kitu mareuli kabeh segala malodar ka pamajikan teu narurut jasa pan kita ulah ka pasar pan ka pasar bae kita ulah mah tuh sekarang bener tuh tuh masyaallah kita ulah main HP pan HP bae asal kurang diomong pan ngajang hilek bae kita ulah nonton TV bae kita sholat atuh geuna bapa bae ti heula sih sholat bae ku hese-hese teuing kita tahajud usilan ke batur sholat tahajud sorangan bae ibadah ka Allah ieu maningan dibelikeun kuda geus siap kuburan bae geus ieu bagus masyaallah eta hebat jasa kiai boga kuda kos kitu ieu kunaon ka kuda-kuda tuh asana ye lamun kos kitu tak kuda dibuat seperti anjing pelacak lamun anjing pelacak mengalacak setiap penjahat pelaku zolim ieu mah kuda mah lamun teu salat sepak teu ngazakat sepak wah asana pamarentah disepakan kabeh asana asal geus ka kabupaten bae urang kabupaten geus birak kabeh geus nyilip ka Gunung Karang kabeh kosong di Pemda gorong kuda bahaya ieu mah kuda ieu wah asana kuda wah boro-boro ka Pemda asana ka Polres ge urang Polres ajanan polisi geus siapkeun senjata eta mah teu ditembak kuda hebat teh teu ditembak lah beak peluru jadana mending birat bae urang ka ditu bae nyeun nagara di Gunung Karang kuda hebat jasa masyaallah kudu dipikir itu adalah sebuah karikatur sebenarnya moal dijelaskeun ku kula lantaran ieun wae di majelis sepakeun kuda kabeh ya Allah ya Rabb wa ilam yatabiku pakuratun yadkhuluhal ajiz maka itu wajib diundi engke asup kana undian tersebut teh anu apes tina ngalaksanakeun tentang keputusan kisos andai kata ahli waris teh salah sahijina aya aki-aki nu geus teu kuateun berpikir atau salah sahijina ahli waris anu kurang sampurna cara berpikirna kaya ning awewe na ieu dianggap jelema tersebut ajiz maka untuk jalan keluarna satu-satuna adalah Qur'an iya dokhuluhal ajiz engkenyana wa yastanibu nyokot gantina saha pengganti aki-aki nu geus teu kuateun berpikir saha pengganti wanita anu wanita kurang sempurna dalam pemikiranna mentak teu meunang dijadikeun pemimpin ge awewe mah tah dalilna dina fikih hal-hal seperti ieu bae wanita tidak usah diikut sertakan sebab awewe mah engke nu lain mah bunuh bae cak awewe karunya aman awewe mah kan kos kitu sakalina galak-galaknya sa awewe mah di luar kebiasaan overdosis awewe eta kos kitu awewe mah berpikirna teh jadi teu normal lumayan kudu dibalikeun kuda ge
normal sok urang ndek normal kumaha sok pikir zaman ku ari pikir ku urang ya aya keluarga imah tangganya nangis boga anak opat aktivitas sarua istimewa kabeh di Garawe kemudian tiba-tiba pemajikan anak hujan angin menta dicerai ka salakina dinasehatan ku salakina tetep baik teu bisa dinasehatan sampaikan ka dinasehatan luar biasa daekeun tetep minta cerai numpuklah di pengadilan agama sok tinggali di pengadilan paling loba adalah kasus perceraian nu awewe minta dicerai pan ieu teh boga anak opat geus aya nu deuk dikawinkeun nu handapna deui geus tereh eta awewe mah begitu diselidik horenganan ada tamu tak diundang. Masya Allah orang ketiga, ya Allah orang Medan ini, kayaknya orang Medan ini yang selalu masuk di Facebook ini. Blot soal Facebookan baege, geus poho ka anak, poho ka keluarga, otakna diteuneun di mana we? Ya Allah ya Rabb. Nah iya awewe teh kos karari lamun bageurna bager jasa awewe mah wah jasa salakina dek kumaha teh kumaha ih mangga bae dek datang dek henteu ka imah ih masalah bahkan aya beja euy salaki eta kawin deui ai laku maka dirahin teh urang ngadenge kos kitu tah. Asana galedek di rumah tangga teh kos kitu. Ai laku mah tullos. Kos kitu ieu cek gini. Lain kitu cek anu ngomongkeun teh hati mah tang mah kudu rapi we. Ieu sakieu aja kula mah rapi. Ai dibere tuh ku salaki alhamdulillah henteu lah duneangan bejang moal kebal hirup di dunia. Emang mah mantep jasa tah. Asana tarari sate. Hujan tiis leuwih tiis di batang eta. Ase tiis leuwih tiis. Lah sepira di dunia acak jangan ai dibere alhamdulillah tuh dibere neangan lah paling paeh-paeh engke gitu ai balik atuh urang urusan salaki urang ai keluar tuh salaki batur masalah tapi neangan coba pang neangankeun ti Merak datang ka Jakarta tah awe nu kitu hiji we mun aya dipake boro-boro kos itu etalah awewe Masya Allah nu mantep cek Kangjeng Nabi pastausu bin nisa'i khair bere penjelasan awewe manu bagus lantaran awewe mas saeutik beges ngajang hilakna waduh hareudang di imah teu puguh teu karuhi si pamajikan manyun bae ditanya hese naon hese lawang gebrug cek jana mah itu bisa kawin deui waduh lalaki mah kos kitu pan awas ya saminggu gegebrugan bae je cek jana mah aing teu jeung orang Lampung nu putih meureun geus diadukeun ku aing jeung nu gede adab tuh jana taya teu puguh nafas tausu bin nisa'i khairan ieu kudu di alam bae awan namun nyanda di pasar orang bendu ya mari naon yang di pasar melihat bu bagus sama cek urang teh berapa hargana 200 lain dua si melina ada acak di hate jual imah kusia atuh jadi geus jijigak nya mun teu dua mun kitu mah dua nya ka karesep mah esuk balik deui ke pasar tanya senangin tak kos gitu tak tapi lawan gimana seberit tak bagus ya teman seberit 250 bow mahal amat atuh ulah dibeli kos gitu mah meuli bae 100 ya 150 bih tak kakak mulai guys coba nyeun kopi nyeun sorangan wah teu beres berang saya ini siap dahar tuh lah dahar tuh di dapur tuh bangun nangis saya nu meuleuh lauk naon los dari sorangan bayan tuh pak geus ya tsunami datang
Ya Allah, tah lamun anu kos kitu meuli kuda. Siapkeun kuburan, habek lah. Aya bae tah dongeng kuda deui. Insyaallah asana lamun aya nu jualan kuda kos kitu laku. Kula ke deuk ngayakeun lah pokona. Asana kurang stok aja ku kumaha ge. Aduh, tak kuda hebat banget. Teh kudu marili kabeh nginjem bae nginjem. Urang sidia kuburan guys. Per hari 10 ge lumayan guys. Masyaallah karim. Walau badara ahaduhum faqatalahu fal azhar laki sosok. Andai kata ahli warisna teh aya 10 kemudian anu hiji eueuh nu hiji budak leutik nu hiji edan andai kata kulantaran embung ditangguhkeun kana waktu nu ditantukeun kadatangan datangna nu gaib nu eueuh nu nyaba atawa balegna budak leutik embung geus gegeraan bae anak anu panggedena geus nyeulaan bertindak sendiri lah waing tanpa dikomando ku negara waing pokoknya Zaid dibunuh deui begitu keluar Ki Zaid di kejaksaan dituturkeun dia dipepet pakai motor guling langsung tikam peuceut geres kita mah itu belajar besi beurang wari yang digunakan besi aing modal siapa sebab siap penganiaya kolot aing berhak untuk membalas padahal kan teu meunang kitu kudu aya waliat tapi ku persetujuan seluruh keluarga bahkan boro-boro keur kitu keur aya lagi persetujuan apakah kisos apakah diat ieu jadi kudu penuh pertimbangan sebab ieu mah nyawa kan urusanana sanu nyaho engke aya salah satuna diat bae ieu mah naon kitu karena nungguan anu nyaba bae geus teu kuateun atau budak leutik padahal mah kabaleg teh misalnya 2 tahun deui diheulakeun we andai kata kitu terjadi ku kaserengan-kaserenganana Ki Khalid keluarga Ki Khalid terhadap Ki Zaid andai kata terjadi kitu kumaha walau badaro ahaduhum lamun gegeraan salah sawiji keluarga teraniaya pakotalahu kemudian ngabunuhnyana kasih pembunuh tersebut al azhar laki sosok keluarga salah satu Ki Khalid salah satu keluarga Ki Khalid nyeulaan membunuh pelaku pembunuh bapakna yakni Ki Zaid dibunuh deui al azhar laki sosok nurutkeun cek kaul azhar teu kudu dikisos deui walil baqina qistudiyat ngan engke keluarga nu sejen engke aya babagian diat mintir katihi tina tirkah najan lantaran dibunuh na ieu engke jani aya tirkahna na ieu diat sesuai jeung aturan-aturanana sabaraha nyana meunangna ialah diatur ku nagara wa fi qaulin minal muadid cek di hina kaul hiji bacana atuh cokot diatna lain ti anu jani tati nu gegeraan Zaid ngabunuh Ki Khalid salah satu keluarga Ki Khalid miheulaan ngabunuh Ki Zaid tah tirkah ti salah satu keluarga eta aya diat jang nyumponan keluarga nu teu nya tujuan kana kisos sabaraha nu teu satuju kana kisosna bayar kusa ku pelaku pembunuh anak daripada Ki Khalid eta ke dipertimbangkeun engke ku negara wa in badara wallah